Mang, ayo nama artisnya loba nu ngiluan program bayi tabung. Kira-kira eta tabung naonnya? Bade tabung gas 3 kilo mangga. Bade tabung oksigen anu 5.000 bar oge tiasa. Bang ujang ya hoyong tabung naon. Berarti mamah jeung bapak nate kompor meureun teh. Bisa. Hoyong ngambuan bau surga teh. Ya komo atuh gitu. Lain mah curiga menang keterangan dari naon mana eta. Lain penting ieu mah cek Pak Ustadnya bahwa jelema nu berpuasa teh napasna sengit surga. Ieu mah ngabuktikeun we hayang ngambuana. Astagfirullahaladzim. Pabawon kanu sengit surga ieu mah bocah kalora anjing. Lieur sia mah ngaran keterangan teh. Bray, bahasa poe Jumaah ente rek ka mana? Papaliwat di jalan lempeng eta mah. Biasa we bray eta balanya mingguan urang teh. Sok ngadi-ngadi di dinya mah. Manya balanya mingguan poe Jumaah. Menurut oke balanya Jumaahan. Ente nu leuwih lieur, makanya Jumaahan balanja. Salat Jumaahan mah emang. Salat. Ente mah liur wae jawab dah. Pusingkeun anya. Musa bubar. Rek ka mana? Rek balanya Sabtuan urang mah. Lain nya ningali berita emang bener eta nu ngoplos BBM teh sabareunang ditewak. Oh gitu nya, ulah gejerogo ngabong negara konoha anjing. Bahkan nya sakedeung teh lebaran. Urang mah hariwang ku ibu-ibu kayak bakal ditalewakan geura. Nah, gitu make jeung ditewakan. Naon masalahna ibu-ibu emang? Masalah nama loba nu ngoplos kaleng kangguan isina ranginang.